Imam Ibnu Mas'ud nyarios ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Imam Ibnu Mas'ud, ayyul mu'minina afdalu. Rasulullah, kami cek bahasa urang teh kaula hayong uninga saha sih ari pirang-pirang jalmi mukmin anu mana eta jalmi mukmin teh pang utami-utamina, pang afdol-afdolna. Diwalalah ku Rasulullah, qala ahsanuhum khuluqan. Saur Rasul, pang afdol-afdolna jalmi mukmin adalah hiji jalmi anu mana eta akhlakna sae. Mu akhlakna kabapada manusia teu geuleuhan, teu cawadan, teu amkan, teu ijidan, teu ngewaan, teu ngadu-ngadu, teu aya rasa khianat sareng sajabina. Kantenan akhlakna eta jalmi ka Allah Subhanahu wa taala. Nalika akhlakna sae eta jalmi, maka itulah tanda salah sawiosna jalmi mukmin atanapi muslim beh dieuna anu mana pang sampurna-sampurna.